Diisuk nepi ka beurang teu eureun-eureun ngome-ngome seusehan. Di tempat abdi teh nuju usum hujan, mana mesin pengeringna rusak deui. Jadi we hayu we ngome-ngome seusehan. Digarak gerek da angger seusehan mah teu garing-garing, tapi hayang we mindah ke seusehan teh. Panas kat mentereng reup deui jiga nu ngaheureuyan panon poe teh. Pamirsa, tong salpok kanal karpet anu geus bututnya. Ieu karpet teh kudu maks dipiceun, tapi nya eta rek meuli teh engke deui tungtung mah angger we make karpet butut. Da emang kitu kanyataanana he gue nek dialomongkeun ku netizen ge. Nya hilap kalah ngadumel wae. Abdi teh can nepangkeun dirinya. Pamirsa, nepangkeun abdi teh nenti ti Purwakarta. Abdi teh carita mah hayang jadi konten kreator. Jadi ieu teh konten pertama abdi di akun ieu. Ieu mah kanggo nu rido-rido we nya. Nyuhunkeun dukunganana tiasa di follow, like, komen, sareng share-nya. Kitu da maneh mah teu boga ka era oko karek kenalkeun diri tapi soba pamenta. Kan cek abdi ge nu rido aya nu henteu mah nya moal maksa atuh. Yeh ning tuh aya tukang cilok tuh murang kali abdi ngahayu-hayu wae meser cilok. Entos we sakieu heula perkenalanana nya pamirsa. Kin tepang deui di video selanjutna.